Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang dangu deui dulur dangu sadayanya sareng emang di acara nu maneh dongeng Sunda di Dongeng Mang Otong Channel. Mugia urang sadaya aya dina panang tayungan Gusti nu welas asih di pasihan yuswa nu panjang oge rizki nu ageng ditebihkeun tina balai atanapi musibah, amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kasadaya dulur dangu anu tos satia mancos satia ngadangukeun pedaran-pedaran dongeng ti emang oge kritik lan sarana ditampung ku emangnya. Hatur nuhun samangsulan deui. Oge kangge dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan Dongeng Mang Otong Channel, mangga di subscribe heula nya supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang neraskeun hanca dongeng. Dilajeng pangtoelkeun tombol loncengna oge gambar jempolna. Diteraskeun curat coret di kolom komentarna, kritik lan saran diantos pisan ku emang di dieu. Hayu urang teraskeun hanca nu katunda di jejer carios dedemit leuwih buyut. Yasana Kidagar bagian nu ka-13. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Mang Ukri anu geus diborogod teu walakaya ditumpakeun kana salah sahiji kuda. Sanggeus kitu mah pasukan kuda teh indit ninggalkeun imah Mang Ukri. Anjing kadenge babaung deui mani melewung, angin ngagelebuk nyeor mani tarik ngiringkeun inditna pasukan kuda siluman anu mawa Mang Ukri. Isukna lembur sugih mukti genjleung sabab Mang Ukri kapanggihan maot di pakarangan imahna. Kapanggihna ge ku tatanggana anu rek indit ka sawah. Sedengkeun Bitarmi pamajikanana Mang Ukri masih sare. Teuing kunaon Bitarmi peuting harita mah kawas anu disirep sarena tibra pisan. Mang Ukri kapanggihan keur ngagoler di pakarangan imah ku jang suma tatanggana. Harita kaayaan di imah Mang Ukri kacidaramena ku tatangga anu hayang ningali oge sakalian ngalayad anu kapapatenan. Pak RT sibuk ngatur warga, ngabagi tugas pikeun anu ngagali kuburan jeung anu nyiapkeun tempat pikeun ngamandian mayit. Sabagian deui aya anu dititah
nyiapkeun padung jeung papan geus nutup liang lahat. Juragan Barkah jeung badegana nyaeta Mang Kemed datang ngalayad. Sanggeus ngobrol jeung pamajikanana Mang Ukri sarta mere amplop minangkana tanda bela sungkawa, Juragan Barkah jeung Mang Kemed teu lilage amitan mulang. Sawaktu Juragan Barkah jeung Mang Kemed ninggalkeun pakarangan imah Mang Ukri, reg motor Vespa warna telur asin eureun dihareupeuna pisan Juragan Barkah jeung Mang Kemed. Motor Vespa teh ditumpakan ku Mang Kosim anu ngahaja datang ka imahna Mang Ukri sanggeusna nyokot emas pamere Dewi Makarawati di saungna sarta disimpen di imahna. Kemed cageri laing med. Masih digaji teu digawe jadi badega teh. Uyuhan euy. Satia nu nutur dunungan anu rek bangkrut. Ceuk Mang Kosim bari turun tina motorna, tuluy nyetandarkeun motorna. Beungeut Mang Kemed katempo euceuy. Leungeun katuhuna ngaragamang kana perah bedogna anu tara leupas tina cangkengna. Tapi Juragan Barkah gancang nyekel tak-tak badegana eta bari ngaharewos. Ulah nyieun ribut di dieu med. Karunya dulur kuring keur kapapatenan. Barina percuma rea jalma paling ge ke loba nu misah. Mun rek ngarah si Kosimah pegat bae engke di tempat anu suni. Mang Kemed unggeuk leungeunna ngaleupaskeun perah bedog. Tuluy Mang Kemed nuturkeun Juragan Barkah anu ngaleos ti heula ninggalkeun pakarangan imahna Mang Ukri. Rek ka mana ieu laing med? Kunaon ngadadak pieu? Hehehehehe. Mang Kosim nulak cangkeng ku sabelah leungeun bari nempokeun Juragan Barkah jeung Mang Kemed anu ngungkug teu malire ka Mang Kosim. Sakedeung deui ge maraneh teh bakal balangsak, geurentes Mang Kosim bari gogodeg. Mang Kosim gancang nepungan Kabitarmi anu emok di patengahan imah. Paromana katempo sedih, cipanona ege masih ngecelakan. Mana teuing sedihna, da puguh asa diheulang, salaki keur peuting masih reujeng sare, isuk-isuk kapanggih geus jadi layon. Layon Mang Ukri harita keur dimandian di pipir imah. Di tengah imah ukur aya Bitarmi jeung tatanggana anu harita keur nyiapkeun boeh. Cek, kuring teh milu sedih. Asa dibentar gelap ngadenge beja ngeunaan Mang Ukri teh. Kuring asa kaleungitan pisan. Da puguh Mang Ukri teh sobat dalit kuring tiba heula mula. Kumaha tadina cek? Gering naon Mang Ukri teh? Da minggu kamari teh apanan masih ngobrol jeung kuring di dieu. Puguh asa diheulang euceut teh juragan. Da teu geuring heula. Peuting teh masih sare bareng jeung euceut. Apal-apal wanci balebat jang suma gogorowokan ngahudangkeun euceut. Cenah mah si Amang kapanggih di hareupeun imah geus jadi layon.
Nah aya tanda-tanda Mang Ukri dipergasa ku batur atawa aya tanda-tanda anu nyurigakeun ce? Teu aya juragan, layona bersih, teu aya tatu atawa geuneuk, teu aya tapak nanaon. Aman lamun kitu mah. Gerentes hatena Mang Kosim. Sing sabarnya ce. Ieu minangka tanda bela sungkawa kuring gunakeun pikeun tahlilan Mang Ukri tepi karengsen ujuhna. Ceuk Mang Kosim bari ngasongkeun amplop anu eusina lumayan kandel. Amplop kandel ditampanan ku Bitarmi. Hatur nuhun pisan juragan. Ceuk ulah asa-asa ka kuring mah. Mun ece aya pangabutuh datang bae ka imah kuringnya. Kuring teu bisa lila ce, sabab aya keneh urusan. Nuhun, hatur nuhun juragan. Sanggeus amitan Mang Kosim gancang kaluar ti imah Mang Ukri. Celak kana motor Vespana. Motor diselah tuluy ngageleyeung indit ninggalkeun imahna Mang Ukri. Wancip pecad sawed hawa karasa rada bayeungyang di saung nu aya di sisi balong bogana Juragan Barkah anu teu jauh ti imahna. Harita Juragan Barkah keur niis di baturan ku badegana nyaeta Mang Kemed nu kakarak rengse maraban lauk. Sepancau nyanding ngabaturan Cikopi anu katempo masih ngebul keneh. Juragan Barkah nyarande kana tihang saung, panona nyawang kajauhna kawas anu jauh panineungan. Ulah seueur teuing ngalamun kan, teu sae batur abi ge si Kurdi janten surungah serengeh nyalira, teras ucul-ucul angguanana bari jejeritan manehna ngaberengbeng lumpat mapag truk di jalan gede. Eta teh kumargi remen ngalamun, ceuk Mang Kemed kadunungana. His, sok ka mana bae nya ti Teteh Med, tembal Juragan Barkah. Abdi mah nyarios kitu teh margi melangka agan. Akhir-akhir ieu agan teh sok remen teuing ngalamun. Juragan Barkah ngarahuh tuluy narik napas panjang. Panona ngagiler pindah neuteub ka Mang Kemed anu harita diuk nyang hareupan Cikopina. Waktu-waktu ayeuna mani asa seunggah kuring teh Med. Tisaprak si Kosim nyaingan usaha kuring. Usaha teh asa kalah beuki mundur lain beuki maju Med. Para petani geus embung ngajual hasil tatanena ka kuring. Pon kitu deui rombongan anu garawe parindah gawena ka si Kosim. Hiji-hijina andalan kuring nyaeta Mang Ukri. Kalahkah maot? Atuh geus teu boga andalan kiwari mah kuring teh. Pasti anak buahna Mang Ukri bakal parindah ka si Kosim. Da satia teh ka kuring ku sabab nurut ka Mang Ukri sigana karinungguan bangkrut nawe kuring teh Med. Atuh pasti na kitu kan. Bade kumaha teu ngaralihna para patani sareng padamel ka si Kosim kan. Harga meser tatanena punju langkung awis ti agan. Upah bayaran kulina oge sami kan, langkung agung ti upah agan. Heueuh, tuluy anjeun boga saran teu pikeun ngalawan si Kosim, sangkan para patani jeung kuli baralik deui ka kuring. Gampil gon, agan kantun naekkeun
hargi sareng upah kuli langkung awis dihargina si Kosim. Pasti para patani sarta para kuli arwih doi kagan. Saran anu geus hasyeum kadaluarsa eta Mahmed. Apanan kuring pernah naikeun harga belian tatanen sarta naikeun buruh kuli. Nya sakedeung mah baralik deui patani jeung kuli teh. Telila si Kosim naikeun deui harga. Manehna malah mah dua tikeleun ti harga kuring. Nya patani jeung kuli teh parindah deui we ka si Kosim. Mun kuring naikeun deui harga jeung upah, atuh moal aya batian usaha kuring. Ari ongkos jeung modal leuwih gede tibatan harga jual mah. Mang Kemed ngahuleng kawas anu keur mikir uleng. Telila pok nyarita deui. Saena mah agan kedah milari bos enggal di dayeuh gan. Anu sakintena tiasa meser hasil tatanen ti dieu ku hargi anu langkung awis. Supados pami agan naikeun hargi henteu rugi. Kuring teh geus sababaraha kali ka dayeuh dipapai unggal pasar jeung bandar sayuran pikeun ngecek harga. Nyatana harga bos kuring anu paling punjul. Kuring ge heran ka si Kosim ngajual sayurana ka mana bisa meulyan sakitu mahalna. Saur tatanggi abdi anu damel di si Kosim, cenah mah ngicalna ka Bandung kan. Bosna teh namina Suhandi. Kuring teh bisnis sayuran jeung palawija geus aya 15 taun Med. Geus kapapai bos-bos sayuran jeung palawija di Bandung teh. Tapi karak ayeuna ngadengaran bos Suhandi. Barina asa pamohalan aya bos meulyan sayur leuwih mahal ti harga jual di pasar. Atuh moal aya batian meureun. Sedengkeun nu ngaranna bisnis jeung usaha teh nyiaran bati. Pami kitu memang aneh gan. Mang Kemed ngahuleng deui. Panonna neuteup ka arah balong. Telila kadenge Mang Kemed nyarita deui. Sigana si Kosim teh ngahajogan micunan artos kangge ngarubuhkeun perusahaan agan. Manehna keun bae rugi asal perusahaan agan bangkrut. Enya kuring ge nyangka ka dinya Med. Sigana si Kosim nyeri hate tuluy neteli nundeun dendam ka kuring. Anjeun sih make nenggeulan si Arman anakna si Kosim sagala. Har, nah abdi anu dilepatkeun kan. Abdi mah mung ngalaksanakeun tugas ti juragan istri kan. Namina oge bade gapanan kedah tumut kadunungan. Barina saur abdi mah sanes ukur pedah anakna diteunggelan hungkul. Apanan si Kosim ku agan dicacampah sarta panungtung dibabuk ku balok tea tepi ka manehna kapiuhan. Mang Kemed ngabela diri embung disalahkeun kitu bae ku dununganana. Dikitukeun mah juragan Barkah teh tenembal. Manehna ngaharuk alum rumah sasalah meureun. Bari panonna neuteup lauk anu ku kuci bekan di balong. Juragan Barkah nyarita deui ka Mang Kemed. Nya dirasa-rasa mah memang kuring nu salah. Ngahina kamalinaan teuing ka si Kosim jeung anakna. Anjeun
boga saran teu Med pikeun meneran hubungan kuring jeung si Kosim? Salurusna mah babarigan, mung bae agan kedah nurunkeun sakedik hargi diri agan. Walon mangke Med. Maksud anjeun teh kuring kudu menta hampura ka si Kosim. Juragan Barkah mindahkeun paneutupna kiwari melong ka Mang Kemed nu dipelong unggeuk. Pami tu mempan keneh aya jalan anu langkung jitu pikeun ngaleahkeun hatena si Kosim kan? Agan kantunnya tujuan hubungan Neng Arum sareng Jang Arman. Mau pami dugi ditikahkeun mah beres roes kan? Moal aya deui mumusuhan. Oge usaha agan bakal leuwih nanjur sabab bakal boga besan jalma pangjegudna di lembur urang. Juragan Barkah ngahuleng rada lila. Hatena nimang-nimang kana saran ti badegana. Sanggeusna meunang sajongjongan, pok Juragan Barkah nyarita deui. Lamun kuring menta hampura, pasti anjeun jeung pamajikan kuring ge bakal dititah menta hampura. Anjeun mah bisa bae nurut, tapi pamajikan kuring anjeun apal adatna kawas kumaha. Leuwih hade manehna mah maot sigana daripada menta hampura teh. Tuluy lamun seug kuring bebesanan jeung si Kosim, asana moal kuring anu bakal leuwih nanjeur Med. Malah kuring bakal terus aya di handapeun kalangkangna si Kosim. Katempona kuring anu serah bongkokan ka si Kosim, barina anak kuring teh awewe. Tempatna oge di dapur, lain ngurusan usaha sarta moal menang warisan ti si Kosim Med. Da ngan saukur minantu. Agan mah apanan corogena teh Jang Arman, anak lalakina si Kosim, anu tangtuna mah bakal menang warisan panggedena. Anak agan moal susah kapayuna pami ngadahup jeung Jang Arman. Enya kainyana mah Med, tapi emangna rek nungguan warisan ti si Kosim, rek tepi iraha usaha kuring kaburu bangkrut Med. Teu lah saran ti anjeun moal dipake ku kuring. Teu sawios kan, da abdi mah mung ukur sumbang saran, eta ge kumargi ditaros. Teras kapalai agan kumaha kapayuna, nah agan gaduh rancana atanapi siasat anu jitu. Sanggeus ngaheuleng tur ngahuleng sababaraha kedapan Juragan Barkah kakarak nyarita ka badegana. Kieu Med, anjeun pegat si Kosim di tempat anu suni. Biasana manehna mah sok mulang rada peuting ti kebona teh. Ancam ku anjeun sangkan manehna teu nuluykeun niatna pikeun ngabangkrutkeun kuring. Lamun bisa koreh tina bahamna ka mana manehna ngajual hasil tatanena. Urang rebut bosna sangkan pindah ka kuring. Anjeun siap ngalaksanakeunana Med? Siap kan? Soal ngancam jeung nyingsiunan mah bagian abdi kan. Asal di bonusan we gaji abdi sasih ieu kan? Beres Med. Kek dibere bonus keur meuli bako mole anu ngeunah Med. Tapi kade anjeun kudu make taregos Med, sangkan si Kosim teu apaleun ka anjeun. Nah make taregos sagala kan? Aru ngaplah, biasa we da kauntup atuh si Kosim mah ku abdi ge. Lain kitu Med. Si Kosim teh ayeuna mah jalma beunghar. Mun manehna laporan kanu berwajib, pasti dianggap ayeuna mah da boga leuleueurna.
Anjeun daek ditewak ku polisi, tuluy ditahan, dipangberokan, ari ditaregos mah apanan santeuna eueuh saksi anu nempo beungeut maneh, Med. Muhun kan kahartos. Ulah salempang kan. Sakedap deui ge si Kosim bakal balangsak deui cara baheula. Panuju. Kade, ulah tepi kagagal, Med. Beres gon. Dunungan jeung badegana ayeuna mah seserian garumbira. Teu cara tadi ting haruleng ngaruyung bari jeung sararedih. Dasarna juragan Barkah mah boga sifat angkuh jeung sombong sarta embung kaluhuran ku batur. Tangtu bae moal nyokot jalan hade pikeun ngarengsekeun masalahna. Sanajan manehna apal lamun dirina salah, tetep nu dicokot teh jalan kagorengan. Aduh, eleuh, hahai, tot. Waktosna tanya kapan dulur dangu sadaya. Amang cekapkeun heula, amang tunda heula ieu cariosan. Mugia urang dipasihan yuswa nu panjang tur barokah, sahingga tiasa ngalajengkeun cariosan nu salajengna. Amang nyuhunkeun dihampura tina sagala kalepatan oge kakirangan dina medarkeun ieu dongeng oge tina ucap kecap bahasa Sundana. Urang pulungan nu arendah, nu baikna, nu saena, urang alungkeun nu barututna. Amang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.